warisan itu si John. Aing ngejual tanah itu dulu di belah itu. Enggak sekali. Angkat itulah. Orang kita mencetam. Si ora kenyahoan aing jadi bos lah. Cing. Ya aing pang mencetankeun ke ku aing dibayar. Boga duit di mana? Aing menang duit warisan. Geus ngejual tanah. Mana yang duit embung? Besok aing pencetan heula lah mana yang duit mah. Ngecek ngomong teh titah wae. Aing pencetan mana sing dibubukeun gitu tak ku aing maneh. Harimi wae dibubukeun sia tangkurak. Wah, geus lah aing pencetan tah, ku aing bade duit. Aduh anjing